masih asri. Gunung Halu, lembut sare. Sok we, munnya mana masih nyaka warga, serahkeun jabatan mana ka aing. Ayeuna mah kurang, jabatan orang dibikeun ka maneh daripada warga nu jadi korban. Tapi warga orang bebaskeun late. Mun maneh hayang jadi ngarebut jabatan orang. Berarti gesah jabatan mana ayeuna jadi nurang. Diu kelak aing berat tah, kuat aja di dieu tah, naik. Di dieu. Kadek. Diu beungeuna. Bener. Rong aing teu narima si komandan jeung maneh di kieu aing mah ek dendam tingalikeun we. Kalem dong, kurang ulang gagabah. Kamari apal sorangan lawana jika kumaha. Ayeuna jalan hiji-hijina urang kudu neangan anu leuwih-leuwih boga anu luhur. Roh, dari si komandan kumaha ayeuna kayana? Nagis bisa lempang na kamari mah. Dan tadi teh rek ka dieu cenah mah. Syukur atuh ari kitu. Tuh ning tuh. Sabar komandan. Siap. Tenang. Jangan lawan kurang ke mah tenang apa begitu mah. Eleh. Dong, bisa dari ieu geuning. Kenaon teh? Kunaon di mana eta? Perban kieu komandan. Kat kamari si gondrong ge jeung Geng Edan tah. Mata kieu ruksak tinggal sarua tragedina kos kamari komandan. Iraha dan keluar di rumah sakit. Hampura can bisa ngalongok kamari teh euy. Pan dijemput ku si ieu ya. Dijemput. Syukur atuh dan rek geus kaluar mah. Kumaha ayeuna barudak gondrong nu lainna cager. Berorah cager disebut cager henteu. Lain oge rarangsak, cuma teu saparah kos urang kieu. Bener. Ieu leungeun di perban, ieu beunang. Kamari mah ieu segede nog. Nyenog. Ayeuna mah mendingan sakit teh. Sakieu teh. Tadi urang cari Sok dan ayeuna mah ngobrol ayeuna mah urang pada mikir. Aing kok enak atau teuing euy. Kamari edun gitu bisa berhasil 100%. Hebat lah. We, si Jawara nu duaan bayaranna kurang, tongerakeun urang lah. Tadi ge urang digaplok Jawara gara-gara bayaran kurang. Aduh, ari maneh kumaha? Pan duit teh geus dipulkeun ya ti urang teh. Siga nama dikorupsi euy. Bener. Kalem we, itu sebagian dari formasi gue. Tengah arti aing mah formasi cacadukan teh. Pada poin we tuh. Jadi kieu we, lamun kurang dilunasan, bisi moal bisa dipanggil deui. Soalnya si gondrong mah pasti balas dendam deui. Tapi lamun kurang di setengah-setengah, pasti manehna bakal kembali deui ka urang. Pinter-pinter belegu geus si juragan. Heeh euy. Urang kadu ah. Ayo.
anyar jeung si juragan teh. Duit dan dibayar kasih jawara. Komandan. Bro. RW kurang ayeuna euy. Dan selain jadi RW, kumaha tanggapan Gondrong di komandan? Walaupun Pak RW geus pindah jabatan oge, tetap kurang mah sebagai si Gondrong erek nuturkeun we ka RW. Soalna RW mah geus kabuktian, geus karasa keluarga kanyaah RW kanu jadi warga batan sakumaha. Batak urang mah moal beralih sebelah pihak, tetep we nuturkeun Pak RW urang mah. Heuh, Jak. Arua urang da si RT mah licik hayang jadi jabatan ge secara curang eta mah ka warga. Pisan Drong, komandan masih kadanya ka urang. Masih hayang nganggap urang jadi RW. Geus we atuh ayeuna mah we Brong urang ngalongok si Gede Gondrong. Iya tuh, Ayo. yuk urang ngalongok. Geus ayeuna mah urang padamikeun lah. Urang edankeun nu kamari. Ayeuna dek kumaha ngaranna ieu? Nama orang atur siasa tuh nu asa. Iya, si RW. Damang. Itu marane teh. RW damang. Begondrong kumaha gitu daramang. Ya dewe dengan saya anak ketinggalan nyari ramuranya Drong. Aduh. Komandan ieu. Aduh. Kuat meni parah kieu nya iraha dongkap di rumah sakit. Alhamdulillah atuh tos biasa kieu deui mah. Bios lah. Sabihara-bihari deui. RW, kumaha ayeuna warga? Geus komandan eta mah lah. Ulah urwa RW lieur. Da apa caritana pan komandan mah kamari urang direbut kekuasaanna ku si RT. Belaan nyaah kanu jadi warga. Anger we aing mah teu pangaruh meskipun RW turun jabatan ge anger ngahargaan kan jadi RW mah. Semua deui aing we. Aing teh hayang di RW-an ku si RT edan nu kamari itu tuh. Aing mah teu hayang aing mah. Teu hayang aing mah di RW-an ku si RT nu edan mah. Kumaha kareupna pantar RT geus gitu kumaha jadi RW ham-ham aing mah. Heeh, Aya bahan rujat masyarakat teh. Masyarakat moal pro, moal. Bener we. Beda jeung ka si RW aing mah setuju we. Setuju. Sarua urang ge masih kena nyaah kemaraneh teh. Tapi da kumaha geuning si RT keukeuh hayang ngarebut kekuasaan urang. Tenang ku urang diperjuangkeun deui supaya RW cina jadi RW deui. Bener. Setuju. Setuju. Atuh ayeuna mah urang kumila RW yuk. Ayo Ieu da teh enak teraraosan kurang ke bumi yuk. Nya, We, kumaha ieu rek merayakan kemenangan moal? Alam atuh. Ayeuna mah kieu we. Untuk merayakan kemenangan orang Salarea, orang malam sampe ajeng ninjuk kopi. Mantap, bisa jadi. Lain bejana kamar trek malam hayam. Heeh, sampai deui heras beheung. Gagabah maneh teh. Sampo mah alami, moal aya bahan kimia, alus kana awakna ge. Geus cenah mah urang arinit we. Urang meuli hatena si The Gondrong ame leuwih manyus deui strategi urang. Sorry, it's DJ. Mari kita merayakan teh. Siap. Sorry, it's DJ. Yuk, ke Barumi we, yuk. Mangga. ku kieu jalan teh we nin ka RW. Ah, atuh datang di hotel kapan? Oh, pantesan. Mangga
nama cari nya. Iya bumi Pak RW teh. Muhun ada saya aya we ning kieu bumi oge. Mangga. Hati-hati atuh. Komandan Ngadalik. hati-hati. Mun di gunung nyen iwat we euy. Sudah kumaha. Neng. Neng. Ieu panyanakeun cai ke kanggo warga. Kak. Aduh, istriku memang solehah. Si Alma sok ngisinkeun wae. Tuh yos da ieu warga tuh. Tekawur ningali awewe, pan pamajikan Pak RW itu mah. Neng, ibu mama mertua tercinta udah pulang. Atasaan nuju nyangu di dapur. Aya naon ujang biasa rame ieu teh gini teh seueur tamunya. Mama. Oh, mohon. Ti marana ieu teh nya daraman sadayana. Depankeun nya mertuana Pak RW. Drama banyak-banyak saya teh kunaon? Biasa ibu pemuda. iya, biasa anak mohon. muda. Saya kalebet atuh. Da ieu hoyong di luar we. Mun manganya teraskeun. Mama bade ieu lah di pawon. Oh iya mangga. Mangga nya. Katanya nama gara balik geus burit, bisi ngadat RW anyar. Buru. Siap we. Naik itu mah tuh RW siap. Murah geus gareukeun we. Batuan bisi ieu. Ibu mangga ibu ya terus ngarepot ya. Aduh, komandan. Ibu turun we. Nuhun we. Action. Atos tuju nyangu di dapur. Atasaan tuju nyangu di dapur. Ya. Kan Ibu Cacan. Action. Aya naon ujang biasa rame ieu teh gini teh seueur tamunya. Action. Isi Alma sok ngisinkeun wae. Tuh yos da ieu warga. Aduh, istriku memang solehah. Action. Istriku solehah. Action. Gunung Halu Endah alamna Oh iya, jabatan oge selain di RW tetap kurang merek ke RW. RW mah soalna amanah patona. Action. Kemana si RW anyar jeung si juragan teh? Duit can dibayar ke si Action. Urang digaplok Action. urang ulah gagabah. Kamari apa sorangan Diruksak alamna Gagabah teh. kurang rawat walunganana ulah dicenderung